Guys, ari marane orang Sunda lain, lamun lain orang Sunda pasti can pernahnya nyoba anu kieu. Tah anu kieu teh ngaranna teh berokejo, guys. Ngadamel nama gampil pisan, guys. Dengan ukur pakai uyah, pecin, cabe, cikur, jeung bawang beureumnya, guys. Diulek-ulek wae sampai halusnya, guys. Lajeng ditambahkeun oge asin pedana nya, guys. Pokona mah ieu teh menu na teh enak pisan sareng sangu anu haneut-haneutnya, guys. Lamun ngarendosna geus halus, guys, ditambahkeun deui ku cai anu panasnya, guys. Tah biasa namanya, guys, berokejo teh ngeunahna nama balak kecerakannya, guys, atau babarengan gitu ngahakanna teh nya, guys. Pokona mah ieu teh mantul pisan, topping nama terserah kumaha kalian ya, guys. Make bonteng ke, make terong, make naon, penting mah ini teh ngeunahnya, guys. Sakomo deui lamun ditambihan sareng peuteuy nya, guys. Pokona mah mantep pisan, lebih madep, lebih ngeunah pisan. Cik cobaan wae lah ku kaliannya, guys. Ieu teh cocok pisan menu di tanggal tuanya, guys. Pokona mah ieu teh lamun di daharna sarereak kitu babarengan mantul pisan nya, guys.